Assalamualaikum, hapunten bade sadayana, kaleresan ayeuna parantos dinten Jumat deui. Urang ngadamel ka Maman Yu kanggo marurang kalih anu uwih Jumatan. Tu abdi gaduh jagung beledug nyaeta ayeuna bade dipasak tong hilap oge nya ditutupan margina bili beledag beledug. Satos kitu pamitos asak lebetkeun we kana wadah atau nepi kana baskom urang bumbuan baraya sadayana supados aya rasa gurih-gurihna. Satus kitu tong hilap oge diaduk-aduk nya baraya. Tong hilap oge ayeuna urang lebetkeun kana plastik margina supados henteu cepet liat atanapi henteu melempem kitu baraya. Tong hilap oge tu ditaliannya. Satus kitu abdi oge ayeuna bade ngadamel minumanana nyaeta ieu aya jas jus rasa anggur. Lebetkeun we kana cai herang asak baraya. Satus kitu diaduk-aduk. Tah abdi oge gaduh ieu biji selasih lebetkeun oge biji selasih nanya baraya. Nah satos diaduk-aduk sadayana lebetkeun oge ieu kana cup baraya margina ieu kan kanggo marurang kalih. Nah satos kitu ternyata baraya kirang seueur abdi ngadamel deui anu rasa lemon. Tong hilap oge tu ngangge biji selasihna. Tah teras we pasihan es batu baraya margina supados seger. Nah, tu geuning tos aruih anu Jumatan. Walaupun saalit mudah-mudahan barokahnya sakitu we panginten teu pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.